Sagaraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Karena ada si suling besi merhatikan kalbaris nanti anu keur sare bari ngagerendeng ngomong sorangan. Buatku kabeneran aing ngaliwat kalbah dieu ye. Geus henteu kudu hese neneangan wanoja geulis. Tapi aing kudu hati-hati. Sabab eta wanoja jelas lain wanoja biasa sigana mah. Sababun wanoja biasa mah sapira aku make jeung wani sare sosorangan di lebah dieu. Eta wanoja kudu bisa dibawa ku aing. Kakare kamimitian ayeuna aing mah nyanggupan kana parentahna jeung pamentana si Mr. Brandon. Mun hayang ngagabungkeun diri. Kudu bisa ngabuktikeun mawa wanoja gelis rupa. Lain wae aing bakal dibayar mahal. Tapi sekaligus bakal diterima lakon gawe di manehna. Kesempatan anu hade mah ye. Geus henteu kudu nedangan deui. Saha ieu wanoja teh nya? Wanian sare sorangan di dieu. Hayangnya orang dideketkan ku aing. Karena da si suling besi lempang lalaunan. Lengkan henteu nimulkeun sora nandakeun boga kemampuan ilmu pangenteng badan anu geus kalah ti asak. Beuki tambah deukeut jarakna kalbaris nanti anu keur sare beuki tambah sidik we ka Yalis nanti. Karena da ngeureunkeun lengkahna merhatikeun Ris nanti bari ngomong sorangan di dajur hatena. Nyaan beuki tambah jelas si wanoja teh. Meuni apa tengkeur kieu aduh. Jeung 10 pangawakan oge ye. Samemeh dibawa ka tempatna si Mr. Brandon. Mending dibawa heula ka imah aing mah ye. Kudu dipastikeun heula saha sabenerna ieu wanoja. Bolo jeung balagug aing mun kudu langsung kudu dibikeun ka si Mr. Bule mah. Heueuh. Salah lamun dikarap ku aing. Ieu mah kudu dilumpukeun heula ye. Sababun teu kitu bisa wae wanoja teh boga kemampuan ilmu silat bisa baraha bae ka aingna oge. Karena da ngalengkahkeun di sukuna. Jarakna beuki tambah deukeut ka Ris nanti anu masih kene sare tibra. Kajadian saterusna karena da si suling besi harita ngalakukeun tindakan mencet urat-urat penting dina beheungna Ris nanti. Ngajadi keris nanti lilir tina sarena. Tapi ngerasa aneh sabab benteu biasa atawa teu bisa nyuara sarta leuleus taya tangan pangawaksa. Waktu dipangku terus dipanggul dibawaku karena ada si suling besi anu ngacorelat tinggalkeun eta patempatan bari mawaris nanti. Sedengkeun si Rawing anu sare ngalong dina luhur tatangkalan. Bakat ku tibra sarena nepikeun ka ngimpi panggih jeung Saraswati. Bet asa dikieuna keur si Rawing mah. Waktu dina eta impian Saraswati ngarangkul pageuh bari ngarebahkeun sirahna dina luhureun dadana si Rawing bari nyarita sorana dumareuda. Meuniku tega. Bet kakara ayeuna Kang Rawing nepungan abdi. Kamana wae atuh Kang Rawing teh Kang? Abdi sono Kang. Abdi teh salami nganti-nganti. Kuteung-teungeun ari Kang Rawing. Meunina meh tiasa sumping ayeuna atuh Kang. Abdi salempang. Ingis aya naon-naon anu tumiba ka diri Kang Rawing. Nanti sono kitu Karasanti anu ditinggalkeun ku urang Kang. Kang Rawing. Ieu abdi Kang. Hampura Akang Raswati
apanan kudu dihampura ku Raswati. Da akang ge lain teu ingat ka anak pamajikan apanan. Tapi rek kumaha deui apanan akang boga karep pamaksudan anu memang penting keur urang duaan. Hapanan ai rasa kasono mah akang ge surua we atuh Raswati. Henteu waleh inget apanan ka Raswati jeung Rasanti. Da puguh akang ge sarua we saperti halna Raswati. apanan akang ge sono pisan. Nya pisan sonona oge. Atuh urang cacapkeun rasa kasono we ayeuna mah Raswati. Si Rawing terus ngambah dina alam impianana. Sedengkeun anu keur diimpikeunana harita Saraswati jeung Nyi Upih masih kene can salare. Saraswati harita anu nyarita. Wan si geus peuting kieu si Tergos Bodas nya Ki Gorda can jeung Kang Rawing masih kene tacan aya kene datang geuningan pi. Dari kana kaya nu saperti kieu masih gana urang isuk-isuk kene kudu ninggalkeun ieu patempatan. Urang jadikeun we kadusun Panembong tepi. Nya upami Saraswati tos kagungan kaputusan anu saperti kitu mah ya abdi mah ngeuringan we kumaha ece. Margi da abdi ge sami bade naon aya di oge ari henteu sareng Saraswati mah rese. Beuh parugu ka abdina oge ari Saraswati teh di dieu mah. Nya da kesukup ceuk ceuk mah. Urang nungguan kedatangan Ki Gordas tepi. Anu ngajangjian bakal nyangan Kang Rawing. Sarta mun geus panggih bakal terus dibawa ka dieu. Jadi wajar mun cengan teh nangtukeun sikap jeung kaputusan anu saperti kitu tepi. Abdi ngartos cek. Sangam abdi ge ya henteu ngabibisani. Upami ayeuna Saraswati kagungan kaputusan anu sapertos kitu cek. Nangis aku manutos isangamkeun. Ya, abdi tangtos moal tiasa lami aya di dusun Panembong teh ce. Ari tos tepang sareng terang Karasanti putra Saraswati mah nya abdi bade teras wangsul we ka lemur ce. Nya teu nanaon pi. Memang kitu sakuduna. Da puguh kolot anu aya di lemur oge pasti leungiteun. Wayana aya di dieu babarengan jeung ece teh. Ngasok sanajan kitu tali kaduluran di antar urang mah ulah nepikeun ka pegat pi. Sabab ece geus nganggap anu sejen ka Ipih teh. Sasat geus dianggap adik ku ece mah pi. Tangtos moal atuh ce bet perilaku abdi kedah hilap ka Saraswati mah. Anu keur guntreng jadi karageteun waktu ningali Panto aya nu muka ti luar dituturkeun ku Cirim anu asup ka Jor Imah. Tetela anu asup ka Jor Imah teh si Tergos Bodas geuningan. Saraswati jeung Nyi Upih sirih teuteup. Karageteun ningali kadatangan si Tergos Bodas dina waktu harita. Tapi keur Saraswati mah aya nu matak hanyelu sabab si Tergos Bodas datang teh ngan saukur sorangan henteu barejeng si Rawing geuningan. Si Tergos Bodas harita langsung diuk sila dina jarak anu henteu deukeut teuing. Ngabagikeun paneutupna ka Saraswati jeung Nyi Upih bari terus nyarita di barengan jeung pepeta dua leungeunna. Belakuk tulingtong belak bak Saraswati anu lebih ngarti mah karena maksud caritaan si Tergos Bodas harita terus nyarita. Jantan Ki Gordas teh acan tepang sareng Kang Rawing. Kitu maksud Ki Gordas teh. Si Tergos Bodas ungeul kabenerkeun kana caritaan Saraswati bari terus nyarita deui. Tapi Ki Gordas kadu keyakinan bakal tiasa pendak sareng Kang Rawing. Engke Ki Gordas bae terus angkat deui milarian raratan Kang Rawing.
Kitu maksud Ki Gordas teh. Si Terogos Bodas ungeuk. Ngareret ka Nyi Upih bari terus nyarita. Kuruyuk emprotan. Nyi Upih kerung. Main nama da pugucan paham karena maksud caritana si Terogos Bodas. Ngareret ka Saraswati, Nyi Upih terus ngomong lalaunan. Punten abdi mah masih kene bingung cek. Naon maksana Ki Gordas teh eta teh cek. Jadi maksud Ki Gordas mah ya Upih ulah kapalang sabar ngabaturan eueuh di dieu cenapi. Sabab keukeuh Ki Gordas mah kudu bisa mawa Kang Rawing ka dieu. Sanes kitu Ki Gordas. Si Terogos Bodas ungeuk deui terus nyarita deui bari netep ka Saraswati. Ki Gordas teh naroskeun kumaha ayeuna sikap abdi. Si Terogos Bodas ungeuk. Saraswati netep ka si Terogos Bodas terus nyarita deui. Abdi mah satadina mah dina enjing teh bade teras ngabujeng ka dusun Panembong we. Margi ngantosan Ki Gordas sareng Kang Rawing. Beuteung aya wae sumping geuningan. Ayeuna abdi ge janten bingung ya teh. Margi teh Ki Gordas anu janji bade mulih ka dieu sareng Kang Rawing teh geuningan. Bantu janten kanyataan. Abdi sareng Nyi Upih teh anjing bade ngabujeng ka dusun Panembong we Ki Gordas. Si Terogos Bodas gideg sababaraha kali bari nyarita jeung pepeta deui. Janten sok Ki Gordas mah abdi sareng Nyi Upih kedah tetep aya di dieu. Margi Ki Gordas bakat teras upaya milarian di Kang Rawing. Tur yakin bakat tiasanya na Kang Rawing ka dieu. Kitu masa Ki Gordas teh. Si Terogos Bodas ungeuk bari ngacungkeun jempol ka tuhuna terus nyarita. Kutuk kual ucisnya. Kitu maksud Ki Gordas teh. Ceuk Saraswati bari ngaret ka Nyi Upih. Anu direret ngomong lalaunan ke Saraswati. Kumaha maksudna kasuran Ki Gordas teh cek. Abdi mah teu ngartos cek. Jadi nurutkeun Ki Gordas mah urang doan teu ulah wakam yang ninggalkeun di patempatan pi. Sabab Ki Gordas mah yakin bakal bisa tepung jeung Kang Rawing. Sarta dibawa ka dieu tepung jeung urang. Laras kitu Ki Gordas. Si Terogos Bodas ungeuk ngabenerkeun kana caritana Saraswati. Nyi Upih ngomong di lalaunan ditujukeun ka Saraswati. Upami kitu mah nya urang tumutkeun we atuh ka sauran Ki Gordas teh cek. Henteu aya lepatna urang nyeluyuan we kana pamasan Ki Gordas. Malihan mah nya urang rojong we ku urang. Atuh mudah-mudahan we naon anu disaurkeun ku Ki Gordas teh sing janten kanyataannya cek. Si Terogos Bodas sarileutik bari ungut-ungutan. Netep ka Nyi Upih terus ngaret ka Saraswati bari nyarita deui. Bebelek prak tung. Bla 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 bla. Tulipong, balakatingtung, umbra entre. Janten maksud Ki Gordas mah abdi duaan teh ulah kapalang sabar. Margi sayura kaungan keyakinan bakal tiasanya lah Kang Rawing ka dieu. Margi aya kene tempat aduh teu acan di sorang ku Ki Gordas. Kitu maksudna teh Ki. Si Terogos Bodas ungeuk. Saraswati netep ka si Terogos Bodas bari terus nyarita deui. Nya upami kitu mah mangga abdi sareng Upih bade masihan kesempatan sakali di Ki Gordas. Kanggo ngabuktiskeun eta janji. Mudah-mudahan we engke anu kadua kali nama eta janji salira teh tiasa janten kanyataan. Kang Rawing tiasa kacana ka dieu Ki Gordas. Si Terogos Bodas ungeuk. Bari mere isarah manehna capek hayang sare heula di kamarna. Mohon mangga atuh kulemkeun we beli capek mah Ki Gordas. Mohon da abdi duaan ge sami tos tunduh ieu teh.
Geus kitu mah si Trogos Bodas jeung Saraswati katut Nyi Upih terus maluru asup ka jero engona masing-masing lantaran wanci beuki peuting. Urang tinggalkeun heula kayan Saraswati anu aya di padumukana si Trogos Bodas. Caturkeun harita di Banjarwulung si Keling seperti biasa wanci tengah peuting nyelang heula ka cai. Manggali anu aya di tepas ngadenge suara pantu kamar anu dipake latihan ku si Keling muka, gancang harita ngoreja cengkat tina diukna terus muru ka tukang nuturkeun si Keling anu rek ka kamar mandi. Waktu keluar ti kamar mandi ningali Manggali ngajanteng nangtung si Keling terus nyarita. Eta maneh geus ngajanteng di wae Gali? Pasti naoge maneh mah rek nanyakeun ngeunaan latihan aing jeung si Kilangitnya. Bener kitu nya maksud maneh teh Gali? Gali? Nya bener gitu Galing. Lain naon penasaran we Manggali mah Keling gitu nya da kalah kumaha oge Manggali teh apaan pengamat gitu Keling. Ahai Bo. Apaanan ari pengamat mah kudu jeli dan selalu harus tahu karena perkembangan gitu. Ya. Bagaimana gitu dalam melakukan latihannya gitu, apakah lancar atau ada hambatan atau tapi kumaha gitu Keling. Lain maneh mah hayang nyawae anjir teh. Kadere ku maneh ieu kesang aing dina tarang jeung beuheung. Tingalikeun ku maneh ya. Bukit tamah hese jeung capek Gali cek aing ge ah. Latihan teh sia Gali bener heueuh aing masih kene can begug euy. Can begug naon? Can begug jurus ngabrik langit teh Gali euy. Ku bayangkeun we ku maneh anjir. Dina kayan aing jeung si Kilangit bari salila jeung ngalayang iya aing teh kudu bisa ngasupkeun panarajang kana badana si Kilangit Gali. Terus kumaha tah? Kana ka tembok kamar we darakok anjir. Dihantam ku tonjokan aing Gali. Aing nepikeun ka ngesang kieu anjir hese bener Walah aing tapi aing tetap semangat Galinya supaya aing begug. Ya iya tuh. Jadi maksud Gali mah ilmu atau jurus ngabrik langit teh kabilang lebih hese jeung berat gitu. Ya di Manggali mah hayang nalek we ya mah kalau jadi alo jeung dudungan. Kumaha ya kira-kirana? Nah Keling bakal mampu moal pikeun ngawasa eta ilmu ngabrik langit teh ya. Maksud Manggali teh ya ngarah tenang we ka Manggalina gitu Keling. Maneh mah kalahkan nanyakeun di kitu anjir. Maneh apaan geus apa Gali? Kumaha jeung saha si Keling? Jadi kangarana naon wae anu dilatihkeun kudu jadi guru ka aing. Aing kudu begug Gali. Sabab aing jeung si Kilangit teh sarua jelema anjir sarua ngalebok kejo bener teu. Jadi maneh montong nanyakeun deui mampu jeung henteu ka aing. Pikeun ngawasa eta ilmu. Jadi kesel ka aing oge anjir. Ya henteu kudu ama kitu atuh Keling ah. Ari Manggali mah nya wajar we mun nanyakeun teh. Jadi ari cek Manggali mah ya Keling harus tetap semangat kitu nya. Hai, ya ulah wa keputus asa Keling. Ya. Harus naon cenah optimis lah kitu nya. Sabab keur Manggali mah boga kayakinan. Keling teh bakal mampu ngawasa eta ilmu naon? Ilmu Kilangit. Tah bakal ngawasa ilmu Kilangit anu dilatihkeun ku Ki Sangalangit. Aslina yakin Manggali mah Keling bakal mampu, bakal bisa. Nah tuh ari maneh yakin mah make jeung nanyakeun deui ka aing anjir. Aing teh apaan keur latihan ieu teh Gali. Jadi montong aja kawe ngobrol ka aing atuh lain waktuna bacokak anjir. Kudu ngarti atuh maneh teh Gali euy otakna tong disimpen dina bujur anjir. Manggali ge lain teu ngarti atuh Galing. Ngan ari Manggali mah da can waka bisa sare tibra ieu teh Galing. Nah kunaon anjir? Nyata mun can waka panggih jeung Keling gitu. Jadi guling gasahan we sare teh. Anu geus biasa langganan mun wanci tengah peuting teh sok nyilang heula ka cai kitu. Nyarek ngecewer heula pasti na oge nya. Aing ge ngarti sa Gali.
ngan montong lila ngajakan ngobrolna anjir. Aing rek neruskeun latihan ya. Lain waktu ngadu huntu jeung aing mah anjir. Pika sebelin maneh mah gali. Teu kaop dimimitian, dijawab ku aing teh sok terus we jadi kapapanjangan maneh mah gali. Geus lain kapapanjangan keling. Ya ari manggali mah senantiasa kudu ngingetan ka keling gitu. Omat kade acara syukuran di pagoda dari Putih teh gitu keling. Omat ye camkeun ulah nepikeun ka henteu datang keling teh. Lain naon manggali mah. Karunya we ka Mukis Mala anu sangat berharap karena kedatangan urang gitu. Atuh manggali ge bisa pangedejeung Mukis Mala. Bisa ngariung deui dahar. Bari jeung ngobrol ngaler ngidul gitu keling. Jadi tah inti nama keling omat kudu bisa datang gitu. Geus kadinya dewae maneh mah nya capek teh gali. Sakuduna oge maneh anu geus mikirkeun ti ayeuna. Kumaha cara jeung ngarekana carita sangkan urang bisa datang dina eta acara syukuran. Da aing ge sarua memang hayang hadir dina eta riungan teh ancir. Tapi apaan aing mah waktu adalah latihan, bener teu? Jadi maneh anu kudu mikiran kumaha carana supaya urang bisa datang dina waktuna. Ngacing teu maneh teh gali. Nyari geus puguh kieu mah manggali bakal terus berpikir atuh keling. Dari masalah mereka carita mah ya moal make kudu make kudu nguyang ka batur keling. Ya geus sakolepat ena oge. Langsung aya dina otak manggali ngeunaan cara reka carita nama keling. Meungeus engke diomongkeunna dina waktu aing keur nyase anjir Montong diomongkeun ayeuna hasok nyingkir montong halangan jalan gali. Aing rek neruskeun di latihan jeung Siki Langit. Bisi Siki Langit kaseuleung ngadaguan aing lila teuing ka caina. Aing rek latihan deui Iya. Siap. Terus semangat ya keling ya. Harus bisa dikuasai itu ilmu ngukir langit. Jangan sampai gagal. Gitunya kelingnya. Mun leuleus biasa. Sambat saja manggali 3 kali. Gimana nyamatnya? Gali kelecis. Bari ngarentetkeun bujur. Gali kelecis. Gali kelecis. Ahai. Bukan apa-apa. Biar tenaga dan badan teh tetap bugar. Ya, ayeuna manggali bade ka tempat dinya. Geus kitu mah si keling buru deui ka kamar anu dipake latihan jeung Ki Sangga Langit. Sedengkeun manggali mah harita muru deui ka jero tepas. Harita manggali kakarek bisa sareti beras geus sapanggih heula jeung si keling anu nyelang kacai. Caturkeun harita di tempat sejen dina peuting harita. Untari anu kapeutingan di jalan kapaksa kudu milu mondok di salah sahiji imah warga anu aya di eta lembur. Sababikeun nyorang lampah ka tempat padumukanna Ki Buyut Ireng anu disebut daerah Bandar Waru teh tetela loba anu can nyarahueun geuningan. Pribumi anu boga imah kawilang salaki pamajikan anu geus karolot. Harita kalawan someah bisa narima untari milu mondok di imahna. Lantaran can taruluheun harita untari masih keneh paguneman jeung pribumi anu boga imah. Pribumi lalaki kolot anu harita keur cumarita. Janten nyimas untari teh bade ngabujeng ka daerah Bandar Waru. Keke. Abah bet asana mi ayeuna nguping teh. Tempat anu disebat Bandar Waru mah kitu nyimas. Sumud abah teh ari umur mah kaetang pangkolot nah di lembur mah lumawi tos moal aya nu bireug deui upami naroskeun Bah Anas sareng Ambu Uwi teh kitu. Kumaha sugan ambu nyaho atuh ka eta tempat anu disebut Bandar Waru teh Ambu? Bah Anas ngareret ka Ambu Uwi anu jadi pamajikanana. Anu direret netep ka untari baritus nyarita. Kek. Ari ambu mah masih kena rada bingung gitu nyimas. Anu jantan bingung ke ambu mah nyimas balik ngabujeng ke tempat anu saira nyimas ku anjeun teu acan terang di mana lebah-lebahna nya. Mangga we emut bade kumaha enggal dugi ka tempat anu dituju nyimas.
Ambu komo geus terliar keluar teh lemur Nyimas. Sami ambu ge nami ayeuna nguping eta tempat disebat Bandar Waru mah. Dupi Nyimas bade ngabujeng ka Bandar Waru teh bade nepangan kawargi. Mohon abdi tos lami rong terang sareng Kibiut Ireng. Janten eta Kibiut Ireng teh padumukanana di daerah Bantar Waru. Naon disaurkeun ku amun neme memang leres ambu. Abdi teh ngabujang ke tempat anu abdi teu acan terang. Tapi nya bae terasna naroskeun we. Sanu terang bakal anu apaleun ka eta tempat ambu. Ari Abah kantos ngadangun teh bah ngeunaan jago kolot anu katelah Kibiut Ireng. Bah Anas netep antep ka Untari beretus nyarita deui. Kesakelap Nyimas. Abah dekinten kaget na ieu teh. Waktos Nyimas nyebatkeun Kibiut Ireng ge Abah mah langsung keketegan ieu hate teh. Margi sakaterang Abah mah eta Kibiut Ireng teh kaetang jago kolot anu jahat Nyimas. Usung esangna teh apan karaman ajak bayangan teteh. Dupi Nyimas leres wargi ka Kibiut Ireng teh. Ningali tetepan Abah Anas jadi semu anu curiga. Untari jadi ngarti kana kayaan harita terus kawalon. Ari kedah dijelaskeun mah kieu bah. Abdi saresna mah teu aya hubungan naon-naon sareng Kibiut Ireng teh. Mung abdi memang kedah tepung sareng Kibiut Ireng bah. Anu nemutkeun wartos mah eta teh bapana si Keling bocah sakti bah. Kek. Abah ge kantos nguping ngeunaan si Keling bocah sakti mah Nyimas. Tapi bet asal nami nguping ayeuna upami eta si Keling teh anakna Kibiut Ireng. Janten kieu Nyimas. Numutkeun wartos anu katampi ku Abah mah eta Kibiut Ireng teh kaetang jago kolot anu ngaluluguan tina kajahatan gitu. Namun satu tasna aya kajantan lan tarung tandingan sareng si Lawing. Dugikeun ka duanana pada rubuh teh emut di bumi alam gitu. Tah ti kajantanan harita tos teu kakuping deui ngeunaan Kibiut Ireng teh Nyimas. Duka masih keneh aya di kieuna, duka tos tilar dunya. Abah name nguping ayeuna diwe ti Nyimas Untari anu nyebatkeun Kibiut Ireng teh. Bener teh amu? Mohon laras kitu Nyimas. Kapungkur masa babaraton ka tukang eta nu jenengan Kibiut Ireng teh getang jago kolot. Luluguna kajahatan Nyimas. Tapi amu ge nami nguping ayeuna we ti Nyimas. Upami eta Kibiut Ireng teh bapana si Keling. Untari ngahulang bari ngagarentes dina jero hatena. Jadi Kibiut Ireng teh kungsi tarung tanding jeung Kang Rawing cenah. Betasa kakarangaling ayeuna mun Kibiut Ireng kungsi tarung tandingan jeung Kang Rawing mah. Moal boa Kibiut Ireng geus eueuh di kieuna. Tapi masih keneh aya di kieuna sigana mah. Ngan geus nanyakeun ka sababaraha urang weles can aya nu nyahueun ka tempat anu disebut Bantar Waru. Tapi kana kumaha oge aing anu kudu pangheulana panggih jeung Kibiut Ireng. Ulah nepikeun ka kapiheulan ku Sukesi. Ningali Untari kalaka ngahulang harita Bah Anas terus nyarita deui. Kunaon beut kalaka janten ngahulang kitu geuningan Nyimas. Nuju ngemutan naon saira Nyimas teh? Oh. Abdi nuju ngemutan tempat padumukanna Kibiut Ireng Abah, di Bantar Waru. Tos nareskeun abdi ka sababaraha urang jalmi, tapi teu aya nu apaleun ka eta daerah teh geuning Abah. Ke numutkeun wartos anu katampi ku Abah, sajabana ti Kibiut Ireng teh jago kolot anu jahat kitu Abah. Kumaha eta kaayaan dedeg pangadegna Kibiut Ireng teh Abah? Mohon da sakatarang abdi mah apan Ireng teh hiding nya Bahnya.
Nah memang ki buyut ireng teh pakulitanna hideung atau napi kumaha Abah? Leres memang kitu pisan Nyimas. Pangna disebat ki buyut ireng teh margi pakulitanana anu hideung gitu. Malahan hideungna teh numutkeun wartos mah kaetang teu ilahar gitu Nyimas. Teu ilahar kumaha kitu Bah? Sumun hideung lestreng. Lumawi upami dihubungkeun sareng katerangan ti Nyimas Untari neme anu nyaulkeun sikeling teh putarna ki buyut ireng ya kaetang jambung oge Nyimas. Wargi numutkeun wartos mah da budak lalaki anu lah sikeling teh pakulitanna hideung lestreng sareng herang gitu cenah Nyimas. Laras memang kitu kaya sikeling teh Bah. Ngan anu jadi bingung sang panasan keur abdi mah berasa piraku teu aya anu apaleun ka daerah Bantarwaru. Mun tempat panemukan ki buyut ireng Bah. Cobi numutkeun Abah saha kinten-kintenna di lembur anu bakal apaleun ka eta tempat Bah. Memeh Bah Anas ngajawab geus dipiheulaan ku Amu Uwi. Ari nyieu masuk aya-aya bae Apaan tadi tos disaurikeun ku si Abah Nyimas. Di ieu lembur teh si Abah teh kaetang anu pangkolotna kitu Nyimas. Kayaknya disebatkeun tos legok tapak genteng kadek sareng pangalaman. Henteu terangeun kalau disebat daerah Bantarwaru mah. Komaon haruskeun ka jalmi anu usahana peunteu si Abah atuh Nyimas. Ya kumaha atuh nya? Tapi ente kitu Amu. Sabab ari ngeunaan masalah eta mah henteu bisa diukur ku umur, nya bisa wae di antara warga anu aya di lembur urang. Aya anu nyahoeun di mana lebah-lebahna daerah Bantarwaru teh. Janten kieu ari numutkeun emutan Abah mah Nyimas. Kumaha Abah? Cobi enggal jelaskeun ka abdi Abah. Enjing mah cobian we atuh tepangan pupuh ieu lembur. Margi pupuh ieu lembur teh kaetang jago ngora anu tos kagungan ngaran di dunya kajawaraan gitu Nyimas. Nelahna teh Den Jiteng. Den Jiteng namina teh. Sanaos umurna sahanapun Abah. Namun hari kang ngaranna jago mah kaetang sok lampar gitu Nyimas. Malah anu kakuping ku Abah masa cacana dipercanten janten pupuh ieu lembur. Mun eta Den Jiteng teh kaetang sering ngalalana milarian guru-guru silat pikeun langsung ngaronjatkeun kemampuan ajen pangartina gitu Nyimas. Lumbawi teh lepatna upami enjing Nyimas Untari nepangan ka Den Jiteng. Bener henteu Amu? Nya bener oge eta pamikiran teh Abah. Ya kami mah bae teu kapikiran pikeun kalebalinya mah. Mun cobian we atuh Nyimas enjing mah tepangan ka Den Jiteng mun pupuh ieu lembur. Sanutarang ajeuna mah uningaeun ngeunaan eta tempat nu bakal dituju ku Saira Nyimas. Nu mawi enjing ulah bakal neruskeun heula lampah ari sangem ambu mah kitu Nyimas. Untari ngabagikeun paneutepna ka pribumi teu lila terus nyarita deui. Ya upami kitu mah abdi enjing panginten bae nepangan we atuh ka Den Jiteng teh mohon pupuh ieu lembur Abah. Upami tiasa mah abdi den sangat tuh ku Abah. Saeskeun naon Abah supados teu seueur patarosan naon-naon kitu Abah. Margi ari abdi mah apan kaetang saes warga ieu lembur Bah. Ya seueur mangga anjing mah. Enjing disarangan ku Abah. Sawios diangkenkeun wargi Abah we nya. Tah, kitu sae Abah. Mudah-mudahan we Den Jiteng udingeun ka daerah Bantarwaru. Mung anu masih keneh teu acan ngartos ke Abah mah Nyimas. Naon teh Abah? Tapi sacana punten ya. Abah sanes lancang ka Nyimas. Namun Nyimas Untari saresna aya kaprogian naon pangna bari nepangan kaki buyut ireng teh. Oh. Abdi teh hoyong ngayakinkeun we Abah. Nah bener eta ki buyut ireng teh bapana si Keling. Nah nya ki buyut ireng teh
di di eta tempat pademukanana. Janten gila hari kedah dijelaskan mah bah. Naon margina abdi kedah tepang sareng kibut ireng. Oge terang ke tempat pademukanana. Ya, ayeuna ku abdi bakal dicaroskeun ka Abah sareng ka Ambu. Untari harita terus ngajelaskeun ngeunaan karep pamaksudanana. Anu sakaligus terus nyabit ngeunaan katangtuan di antara Sirawing jeung Untari katut Sukesi. Bah Anas jeung Amu Uwi ngabandungan kalawan Daria karena guaran cerita Untari sanggeusna ngerasa cukup ari katanglana harita waktosna seep.